asupkeun ka sanubari, pelakeun di jero sanubari, tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot, keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah, diatur ku Allah. Nangtung urang menang Allah, diuk urang menang Allah, ngomong urang menang Allah, kicep urang menang Allah, denge urang menang Allah. Eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah. Teu kabeh menang Allah, ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh Al-Qahiru anu maha kawasa, anu maha gagah, anu maha ngalindih. Alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge. Mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana. Wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna. Al-khabiru tur maha uninga ka hambana, uninga zahir jeung batinna. Uninga kana batin teh kosa kumaha uninga kana zahirna bae. Yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ieu kadedengikeun guru kula waktu keur ngaji talak di Cipanas subuh jeung magrib di wirid ya. Jeung ku para kiai-kiai nu sanesna ayat ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga keyakinan anu tinggi. Ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh. Abeh urang boga keyakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Kurang kayakinan. Pelebah rezeki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib ieu kurang kayakinan ka Gusti Allah. Nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska. Lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin
jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifa lahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hati urang itu tah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hati urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah ja balaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering urang gering menang saha menang Allah aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah nemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah geringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugikeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kesusahanna sugikeun deui meunang Allah. Takir ngaji mah takir ngaji bener Masya Allah bener mulai kuari praktek boga modal dia 10 juta dah ngawarung sanggeus ngawarung beres di pinuhan warung leuleut kanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah tuh mang jeneng Allah menang Allah sampai aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ke pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ke Cinggu taha kuari aduh cekeun leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese jasa benang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang tetep bae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena. Begitu datang ke waktuna akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu dibere tetep aing manuhun Gusti Allah. Lempeng ta jelema tah, lempeng ta pikiranana barang nu dikaluarkeun suara lial jasa
sial jasa aing nasib aing jazakeun aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dak dikaluarkeun alhamdulillah urang jadi alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong gitu kakarak didinya doang geus katara kayawan jasa nah eta praktek teh hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sialah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung tah eta teh kurang hebat teh jelema iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cek kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka ku Allah coba tah hese jasa neangan anak model kos itu hese jasa malah mah batu kira-kira bae tong moal anakan kula waduh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta Masya Allah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Zaid 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1/2 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ge atuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca ku urang atuh pasti teu heuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di husada insani beak 150 juta cekirnya itu alhamdulillah baik sih hari ngomongnya majikan itu emang atuh harta mata talang harga iya nya talang raga iya nggak semua salah kabari kurang menang atuh kuari atuh beak Allah maha kawasa ceknya itu ya nggak beakeun kumaha bae tapi karena ngalamun bae kieu jeung kali sial jasa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak duit itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengah eueuhan bae nya sial amat ya geus beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui ya dina kamari aing geus muga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak kunaon jadi
koski nya dagang tidak naon je hari tadi mah takir naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu baduh masya Allah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blok atuh urang mere pakir miskin ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran ngareunaheun bagus da lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial teh cekeun isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik menang Allah diturunkeun ge menang Allah ngan carana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh kumaha Allah bae nah eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahu mual aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah mual aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majlis ti tajong goblok ka batu teu heuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puguh aing mah tiba heula ge teu heuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu beunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna geus nyampurnakeun nu sejen teu sah salat sunah mak lamunnya na masih kene can sampurna hirupna boga kene kudu amin fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang ngaca we ngaca cek begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakeuna teh kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah pan atuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mangis alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing kos kieu dis dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae
makan hati nyana masalah tah. Tapi lamun urang boga pamajikan teh pati gelis tapi hatena masya Allah ku indah-indah teh. Mentak kalau banu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh simana disabodokeun ku pamajikan teh lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae teh aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh enggak teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaheun tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana masya Allah asana luluh hati aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Robbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu salat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ieu ka mana maka anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholik urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae haju ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana kalabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh ka salaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa masya Allah pamajikan dedeh ka salaki lantaran salakina dedeh ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya bae kos polisi bae wede cak pemajikan kajian gogoma ge azan boga nu anyar ieu mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ye angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung baja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dia sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh
jajang kahaji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin nama miskin tuh naon eta iyalah teh inget kabeh menang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahir anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al-khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosa kumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ada tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama puk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen tori ilen haj naon ilen teh ila ayeuna nah gitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu hei gimana ilen gitu bae orang Arab mah teh ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengan kos gitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lompat cenah hayang berjamaah eta kora dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi tedeknya terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos gitu
Tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi. Lingkungan anak eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon sila mah ge wede. Paling eta anu timbul teh kitu. Arep endi sira? Paling ge kos kitu nu bijilna. Atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris. Atau dididik khusus di pendidikan English Studies. Kos karar itu. Nah, iyalah pendidikan lingkungan. Teh, awas. Wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian. Allah mah maha luhur luar biasa. Kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa. Lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta. Nu mana tuh tiung beureum tuh nu di luhur tuh. Ija heuh luhureunana nya heuh fauqa eta. Fauqa eta. Eta tah tur hadapan tahta ngaranna tat hadapanana. Oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania. Aya fauqa teh manziliyah atawa disebutna teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu. Naon ngaranna manziliyah? Jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat. Ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho. Ari kasar niti atuh jauh. Cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah. Po sarwiti mah tuh luhureunana. Eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti. Luhureun tina gelisna berarti. Tah kagelisan pokok kana tah. Pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti. Oh, sarwiti mah fu. Woi. Fu kenon luhureun. Sia nyaon teh ka haji Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waduh jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae ge moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makaniyah geus digunakeun kaluar makaniyah engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu teh atuh kudu kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana. Jadi berarti Allah teh aya di luhur langit, hambana mah dihandap besi kos kitu. Mengkos sia bahaya. Mentak dijelaskeun fauqana heula, ieu mah fauqa teh manziliyah. Ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah, berarti aya persamaan, panjang deui bae. Matak moal kaudag ieu mah, hese jasa ieu. Gaji fauqa bae ge hese fauqa. Geus mending ulah dia aja cek ulah mah. Uyang. Tapi udah bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampaikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba nak wabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel atuh mal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah
anu ngicipkeun sia ta Allah. Anu lamun urang neuleuh makeh tiung koneng teh urang melotot eta aya Allahan di dinya. Tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh. Urang resep teh kasih itu teh nang Allah. Urang greget teh eta teh nang Allah. Tah ieu teh nang Allah kabeh. Anu urangan kabeh ge nang Allah. Wa huwal qahir, Gusti Allah teh maha ngalindih, maha kawasa. Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana. Yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah. Allah mah di luhur atas luhur. Nurun ala nur fauqa nur. Cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya. Eta keur carita cahaya. Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana. Ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah. Anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah. Anu nangtungkeun urang Gusti Allah. Nu ngadiukeun urang Gusti Allah. Anu mere kicep Gusti Allah. Nu mere ngadenge Gusti Allah. Anu maremkeun dedengean Gusti Allah. Anu ngadengekeun deui Gusti Allah. Anu nelekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah. Tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah. Heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya. Kabeh meunang Allah. Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi. Aduh, ai meunang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak. Ya kabeh ge meunang Allah atuh. Nu dikasorgakeun nang Allah. Kana nerakakeun meunang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok meunang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi nang Allah. Aya teh dijadikeun pesina meunang Allah. Aya teh pejabat korupsi nang Allah. Nah, mantep cak pejabat teh. Nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. Ya itu kumaha aing bae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing. Ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing. Ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing. Aju ku ari di ka sorgakeun nangsa nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitukeun. Kumaha aing bae bego. Bisa Gusti teu bisa cakana tetep abdi nuntut dah heula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen heula putuskeun heula Allah teu adil. Tetap Allah ya ta'adil lementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon aju
abdi tetep demo ka Gusti. Dek yen komplotan demo BBM naik. Cak Gusti Allah kieu. Aing mimiti nyieun Lauhil Mahfuz. Haju aing nyieun kolam. Pernah. Ku aing dicatet seluruh ruh. Haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih. Ku aing ditanya, alastu birabbikum. Aing tah lain pangeran anjeun. Pan sia ngajawab qalu bala. Haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut. Pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing. Diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut, alam malaikat. Pan sia didinya ngarobrol. Uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha. Deuleu tuh malaikat. Pon pabeh ngomong kitu. Barang sia diturunkeun ka alam nasut, alam nu rusak, alam nu pana, dibere mata jeung dibere ceuli. Pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pada eta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasiam orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya teh di Banten wali aya teh penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta nama kerebekeun aing tah mah batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumung-mung ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang pabeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ke neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweanan nang saha
milih na Gusti nangsa milih na nang abdi tak eta kecan kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang John terus John ulah datang ke elesia Nabi gak lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pa Nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek yana teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di kana neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungeuna henti di darakai kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka Rasul aing pan aing nyampekeun ka wali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai dai pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh sia aju nongton si ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngertegkeun zinah sia nu ngalaksanakeun zinah nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon gara Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sapira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana
kunaon atuh sia ngeretekeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri Joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna dihareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia ye al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh pauka ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeun anak aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh haju pan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh sia berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kadua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang dikitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup ka neraka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah makanya aing ka jero batin sia gua lek-lek di hareupeun kaca haju nyisir anu rapi haju make baju ge henteu sambarangan rapi haju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksudna deuk naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus ulah dibukakeun keheula can anggeus sia ka aing demo ku aing deuk dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener muhun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran sejen ge bakal jarua jeung sia kieu
waktu siap menyelesaikan proyek hari lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan hari teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun mangan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak. Masa harus 5 senti aja dengan 1 M? Nggak bisa Pak. Pokoknya Pak, tidak mau tahu. Harus. Udah gini aja kita ngobrolnya di kantor. Bukan jangan di kantor. Sono yuk. Di mana? Sono rumah makan Padang. Boleh. Udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lainnya nggak tahu 3 cm segan juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M laksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah iya udah transaksi set panaing tehnya hojak Gusti Allah panaing al khobiru eta nu 1 miliar dikawanakeun Gusti pan Gusti ge hobir tuh kumaha Gusti bae eta krebakeun aing tah eta Gusti nu 1 miliar kawana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI kercarita Bank Senturi kercarita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah bukan uang internasional 5 urusanana kos kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khobiru ya sia kiai kan kemudian sia aja asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khobiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah yo mannya Gusti saeupeuna sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh menang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana